Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, salam sehat. Poeina orang bakal ngamimitian diajar muatan lokalnya eta bahasa Sunda. Dimana pengajaran kahiji orang bakal ngabahas ngenaan kaulinan. Dimana kaulinan zaman kiwari jeung zaman baheula beda. Kaulinan zaman baheula leuwih deukeut jeung lingkungan, katut kahirupan alam sabudaranana. Sareng kaulinan dina mangsa peuting beda jeung kaulinan ti beurang. Kaulinan ti beurang beda sareng kaulinan ti sore. Kaulinan anu bisa diulinkeun dina mangsa peuting nyaeta saperti congklak jeung beklas. Kaulinan anu diulinkeun ti beurang nyaeta engrang atawa jajangkungan, boy-boyan, gobak sodor jeung sajabana. Ari kaulinan anu bisa diulinkeun ti sore nyaeta kaleci langlayangan, main bal jeung sajabana. Salian teh eta cuaca atawa usum-usuman kacidanangtukeun ciri mandirina eta kaulinan barudak zaman baheula. Contohna usum langlayangan, usum kaleci, usum gangsing jeung seterusna. Ari kaulinan barudak zaman kiwari mah langka anu pakai tempat, waktu jeung musim. Kusabab kaulinan zaman kiwari mah bisa di mana wae, bisa iraha wae. Kusabab kaulinan zaman kiwari mah leuwih disangharepan ku barang-barang elektronik anu kasih meuli di toko-toko cocoan atau di supermarket atau di mall. Non rupa-rupana kaulinan zaman kiwari teh contohna seperti Mobile Legend atau biasa disebut ML atau PUBG atau e-sport jeung sajabana. Dan ari rupa-rupa kaulinan barudak lembur zaman baheula nyaeta diantarana seperti congklak, encrak, engkle, engrang, ambil-ambilan, boy-boyan, galasin atau gobak sodor, langlayangan, kaleci, jeung sajabana. Nanging kaulinan barudak lembur zaman baheula teu bisa diulinkeun di masa pandemi wayah kieu. Kusabab urang kudu menjaga jarak, tidak bersentuhan, dan menggunakan masker. Mudah-mudahan pandemi ieu cepat selesai, jeung barudak bisa nyobaan kaulinan barudak lembur kumaha seruna jeung kacidaramena. Cukup sakitu wae, hampura mun aya lepat. Hiji pesan keur barudak kiwari nyaeta pelihara bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia jeung kuasai bahasa asing. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.